Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu teu boleh satia mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang Argayuda Channel nuju di mana we ayana. Wilujeng patepang deui serang simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta carita misteri anu judulna Nyupang atanapi munjung muja ka siluman cupang atanapi siluman kuda. Pamugi we para wargi ngadangukeun ieu dongeng tiasa kahibur kalian tiasa janten pangbebrahmana atuh sasieun sabeuneureunana mugi aya guna mangpaatna kanggo sadaya anu ngadangukeunana. Mangga ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam mugi asalira salawasna aya dina kamuliaan. Nyupang bagian katilu karyana andang Argayuda karya simkuring. Nya kuring Darmaji ari kitu saha anjeun teh. Darmaji ngarasa heran sabab ceuk pamikirna ieu jalma teh karek tepung tapi nah nyahoun ka manehna maka nyebut ngaran manehna sagala. Maneh mah nya poho deui kapan uing teh babaturan maneh mangsa keur di SD moal inget maneh mah da geus puluhan taun urang teh teu panggih. Eta jalma teh ngaku babaturan Darmaji. Nya euy teu inget hampura wae rumasa uing mah pohoan. Darmaji papalaku sabab geugeuh manehna mah teu ingeteun lamun eta jalma teh babaturan manehna. Teu naon Darmaji ngan kula teu bisa ngobrol lila rusuh aya nu ngadaguan ieu wae jang jajan di jalan da katempona maneh teh keur teu boga duit. Song anu ngaku babaturan kardiman teh ngasongkeun duit salamar 100.000. Deuh nuhun pisan euy katarima sabab nyaan uing keur teu boga duit 100.000 teh langsung ditampanan saterusna dikana pesak bajukeun. Sabot Darmaji ngasupkeun duit kana pesakna barang cengkat jalma anu ngaku babaturan teh geus leungit. Sanajan haben dilieukan ku Darmaji tetep eta jalma teh teu katembong deui kalangkangna acan. Nya geus karuhan kitu mah Darmaji buru-buru nyampeurkeun kardiman. Saterusna ngadius deui dina motor. Eureun heula euy uing lapar. Jang dari di wae di warung makan anu ieu. Darmaji ngeureunkeun kardiman. Ceuk angkeuhanana
duit 100.000 mual beak dipake dahar kuduaan. Dah maneh mah Darmaji kawas anu boga duit wae uing aya oge jang meuli bensin kardiman satadieuna mah teu daekeun asup ka warung makan sabab duitna ukur pas-pasan jang meuli bensin. Kalem we euy. Tadi basa uing di zaman panggih urut babaturan. Manehna mere duit 100.000 mal erep lah dipake dahar kuduaan mah. Darmaji ngabejakeun kana kejadian ka manehna waktu di WC umum di terminal Cilimus. Nam atuh alus milik atuh maneh tepan ayeuna mah. Kardiman adi geus apaleun yen Darmaji bogeun duit mah langsung ngiclik nuturkeun Darmaji ka jero warung makan. Saterusna duanana dalahar maneh ponyo da tadi di imahan Abah Kuncen mah ukur tambahan teu teuing. Tara biasa sarapan ku sangu goreng duanana oge. Sabarahaeun Bu, Kardiman sanggeus rengse daharna langsung tumanya harga anu di dahar kuduaan. Duaan teh janten 50.000-eun ujang. Si ibu warung ngabejakeun harga anu kudu dibayar ku Darmaji. Ka asup murah sakitu mah da duanana oge dahar teh jeung goreng hayam. Oh muhun, ieu atuh artosna Bu. Song Darmaji ngasongkeun duit anu 100.000 teh. Teu pati lila song si ibu warung ngasongkeun pamulangna 50.000. Cukup jang meuli bensin mah ceuk pikir Darmaji. Tuh pom bensin euy cenah rek meuli bensin keun ku uing dibayar pan ieu pulangna masih aya. Darmaji rek mang meulikeun bensin sabab manehna teu enakeun ku sobatna piraku numpang wae. Da kebeneran aya pakeuna najan pas-pasan. Beulikeun we kabeh 50.000-eun euy. Darmaji nitah meuli bensin saayana duit manehna. Sanggeus dieusi Darmaji ngodok pesakna. Huleng Darmaji ngahuleng. Sabab dina pesakna bet aya deui duit anu 100.000. Padahal pan geus dibalanjakeun, dipake dahar. Atuh duit pamulanganana 50.000 oge aya dina pesakna. Ieu Kang artosna golosor Darmaji mikeun duit anu 100.000 da panasaraneun ku duit anu eta. Nah habat aya di dina pesakna. Atuh teu pati lila pagawe pom mikeun pamulanganana salamar 50.000. Sub duit pamulangna teh dikana pesaknakeun dihijikeun jeung anu 50.000 pamulangan ti warung makan. Cenah maneh teh ukur boga duit 100.000. Geuning eta mayar bensin geus ku duit 100.000 deui. Kardiman hemengeun ku Darmaji anu majar ukur boga 100.000 sigana mah uing salah tetempoan da geuning aya deui 100.000. Jadi babaturan teh meureun merena 200.000. Soalna teu ditempo heula langsung dikana pesakeun. Darmaji teu kapapanjangan carita ngeunaan duit. Sabab manehna yakin tadi teh dibere duit ngan salamar 100.000. Sanggeus cumarita kitu pangangguran Darmaji nempo pesakna. Kebeg ya jantungna langsung nyeblak. Sabab duit anu 100.000 teh geus aya deui dina pesakna. Atuh pamulangna anger aya 2 lamar 50.000-an. Jadi dina sakuna duit teh batan beak malah nambahan jadi 200.000. Tapi eta pamanggihna teu dibejakeun ka Kardiman sabab can yakin bisi ukur kebenaran.
Ke punten ngasulah sekedap parawargi biasa sim kuring sejang ngiring ngemutan ke parawargi anu kalersan ujung ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube na teu acan di subscribe nya punten di subscribe heula. Atuh utamina panginten kanu nembean pisan ngadangukeun punten diklik heula subscribe-na sareng lonceng notifikasina. Teu aya sanes supados dimana sim kuring medar deui ieu lalakon dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Sadatang nadar maji ka saung panganjarkanana ujug-ujug ting trojol sababa urang lalaki batur selemburna. Tasti mana atuh anjeun teh darmaji buru-buru ka imah kolot maneh ayeuna pisan. Salah seorang cumarita bangun ka cida pentingna nitah buru-buru ka darmaji sangkan ka imah kolotna. Uguh uing teh tas ulin jeung si Kardiman ari kitu aya naon. Darmaji can ngartieun kanu dimaksud ku jalma-jalma nu ting trojol nyampeurkeun manehna. Disangkana mah aya naon we. Bapa maneh geus nepi kana waktuna geus tilar dunya. Anu jadi wawakil ti balarea cumarita dari ka Darmaji. Bari ati-ati bisi mata kaliwatan kaget ka Darmaji. Bapak uing maot iraha. Darmaji lain deui ngarenjagna, awakna langsung kumeleter nahan pangrasa. Ya jantungna dalik duka cida cepetna, asa teu percayaeun kana dedengeanana. Nya Darmaji tadi peuting kira-kira jam 12 kapanggih geus kuyang getih. Anu tadi cumarita ngabejer beaskeun kayaan bapana Darmaji anu maot kuyang getih teu pupuguh. Bapak guak Darmaji ngaguak tarik laju midangdam bari ngaberetek mur imah kolotna. Tah geuning Darmaji teh aya ditungguan ti isu keneh natas di mana atuh anjeun teh Darmaji. Kokolot lembur bungaheun nempo anak lalakina Ki Murdasim datang. Sabab layon kudu buru-buru dipulasara sakumaha mistina. Uguh kuring teh tas ulin jeung Kardiman ngabrang-brangkeun pikir. Darmaji nemalan kokolot lembur tapi teu brukrak sabab lalampahan manehna mangrupakeun rusiah pribadi. Ma, nah ari bapak teh kunaon? Darmaji ngagabruk indungna bari midangdam. Sabab nepi ka harita can kahartieun ku Darmaji mah. Ieu naon anu dilakukeun ku manehna mangsa peuting-peuting di tutugan Gunung Cermai. Nya kieu buahna. Basa manehna nuar tangkal cau teh sabenerna embah menta wadal. Kabeneran wae harita Darmaji nuar tangkal cau anu pangkolotna. Jadi anu dituar ku manehna teh bapana. Ma oge teu ngarti sabab memesare teh bapa maneh jag-jag belejag. Ari tengah peuting jol aduk songkol tina sungutna nyebrot ti hirup. Kalian memeles bet nyebut-nyebut ngaran maneh.
Mana Darmaji panjang lebar nyaritakeun kejadian anu tumrap ka salakina bapana Darmaji. Bapak Darmaji barang ngareung ucap-ucapan indungna langsung jumrit bari dangkeup mayit bapana. Kapikireun ayeuna mah kumanehna. Paingan basa nuar tangkal cau aya sora bapana. Ngajerit bangun ka cida nyerina bari nyebut-nyebut ngaran manehna. Menang saminggu disaprak bapana tilar dunya Darmaji siga anu kaleleban. Sabab teu oleh kaingetan kana laku manehna waktu ditutugan Gunung Cermai. Manehna ditita nuar tangkal cau ku embah si horeng anu dituar teh geuning bapana. Tapi manehna saterusna mah teu kalalenjuan sabab kenyeri hate ku panghina tinu jadi mitohana leuwih rongkah mangaruhan hatena. Unggal poe Darmaji ulin kanu jauh. Bebeja ka indungna mah rek usaha susugaran pangijeng anu ngajak digawe. Tapi sabenerna mah Darmaja teh ngadon ulin ka kota, duit anu 100.000 teh haben we dipake balanja, dipake jajan. Nu antukna duit anu 100.000 balik deui kana pesakna, atuh duit pamulangna beuki metet dina pesakna. Ngadon balik teh kitu we ari geus nyedek ka magrib, maksudna ngarah ka piandal ku indungna yen manehna meunang pagawean. Sanggeus boga duit anu rada loba, Darmaji meuli motor meuteuh. Maksudna rek pura-pura boga pacabakan kana ngojek. Tapi sada benerna mah anger rek lumantung kana jauh, ngadon ngabalanjakeun duitna anu 100.000. Indungna teh curigaeun datarang ngukus tarana naon. Jeung deui disangka ku indungna mah meuli motor teh nyawe ladang buburuh unggal poe. Sababaraha bulan ti harita saung pangrereban manehna ngajanggelek jadi imah alus. Imah gedong sigrong. Atuh jadi ka emper-emper majar Darmaji ngadadak jadi jalma beunghar. Eta beja nepi ka pamajikanana anu geus lila ninggalkeun Darmaji. Bapak, kumaha mau nyai nepungan di Kang Darmaji? Panyai teh masih bojona ada can ragrag talak. Nyi onah boga karep nyamperkeun di Darmaji kalian bebeja heula ka bapana. Ari bapak mah kumaha nyai wae. Ngan nah manehna bakal narima kitu. Bapana leah hari ngadenge Darmaji geus jadi jalma beunghar mah. Ngan manehna was-was sabab ingeteun kana lakuna anu ngahina Darmaji. Sieun eta kajadian jadi matak dengdem ka Darmaji. Nu antukna teu daekeun narima deui anakna. Nyai mah da bogoh keneh. Bareto mah bane we di bawah hirup sangsara. Jadi we nyai teh ngarasula. Tapi da nepi ka kiwari oge panyai teh masih bojona. Nyi onah bulit bamaksudan sabab manehna ngarasa masih bojona Darmaji. Nya jung wae atuh nyai
sugan we salaki nyai masih narima tur ngahampura antukna bapana nyiona ngajurungkeun sabab dipikir deui mah nya anakna teh masih bojona Darmaji. Basa Darmaji mulang pasal sore da unggal poe ge sok nyaba kabeh kota ngadon segera diberi. Anu maksudna mah lain balabah tapi supaya duitna beuki loba. Sabab duitna beuki sering dibalanjakeun bakal beuki loba. Datang ka imahna bet aya anu aneh. Di kajauhan keneh kaambeu seungit pasakan karesep manehna. Kek nah aing anu salah ambeuan tak emang aya anu aneh di imah aing. Unggal manehna incah oge imahna teh tara dikunci da mungguhing imah di lembur taraya jalma nu goreng kokod komo deui anu disebut maling mah saestuna lembur Darmaji mah suwung maling towong rampog. Lah kadalah aya saha ieu teh bet aya dahareun ngabarak dina meja. Darmaji beukih kerung sabab pandi imahna teh manehna ukur sorangan. Nah ayeuna bet aya keanehan siga aya anu mangmasakeun kadaharan jeungna deui kabeh oge kadaharan karesep manehna. Kang Darmaji gerat buang Kang. Basa manehna keur ngahulang nyang hareupan meja makan. Juk-ujug aya nu sumarita deuketna keran. Sadasora awewe jeung sadasora anu geus dipikawanoh ku manehna. Saha? Darmaji ngagajer ngajauhan bakat ku kaget. Laju panonna mencrong kana datangna sora. Nyai Kang bojo akang. Nyoonah gentak nyamperkeun bari nyakeleungeun Darmaji. Imutna anu lawas-lawas nyumput dina semu nu bangkenu ngadadak ngagelenyu deui. Ih, nah nyai di dieu. Darmaji kageteun kacidak kageteunana. Sabab manehna mah geus pasrah, geus teu ngarep-ngarep deui nyoonah. Sabab geus nyieun tindakan anu kaleuwih ka manehna. Utamana nyeri kumitohana bet asa heserek mopohokeunana. Ari akang pan nyai teh masih bojo akang nah teu kengeng nyai nepangan akang. Nyoonah sumarita bari teu waleh imut panonna anu biasana mencerong ku kakeuheun ayeuna mah teutepna lir jam paring leupas tina gondewana ngabelesat niruk jajantung Darmaji. Ih sanes kitu nyai. Panyai tos milih diuihkeun ka kolot nyai. Namual kaduhung nganggo mulang deui ka akang. Darmaji teh najan aya rasa nyeri tapi kabojona manehna teh bogoh keneh. Atuh da kapan pangantenana kaburu kapegat ku pundung bojona. Ari ayeuna datang deui ngajadikeun hate Darmaji bungahna aya ngewana aya. Hampura nyai Kang Darmaji sabab pamit teu dikitukeun mah akang teh moal mikir pan buktosna ayeuna mah akang teh motekar. Nyoonah pinter pisan dina ngamainkeun caritaan. Ongko bari jeung saenyana. Da lamun teu dibere nyeri heula mah Darmaji teh bakal anger jadi jalma malarat. Uhun atuh nyai dihampura ku akang. Antukna Darmaji teh eleh ku keletna nyiona jeung deui kecap-kecap nyiona kahartieun ku manehna. Da ceuk syariatna mun teu dikitukeun ku bojona mah cang tantu manehna bisa siga ayeuna. Ongkoh pan sacara hukum nyiona teh masih bojo manehna.
Cag para wargi ieu carios anu judulna nyupang bagian katilu urang teu heula dihandeulem sieum urang tunda heula dihanjuang siang geusan sampeureun dina waktos anu baris kasorang bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura tiasa ngahapunten kana sanes kanten kana luputan kalepatan sim kuring kalian upami dipareng umur anu panjang enjing atanapi pageto urang tiasa tepang deui dina kalajengan ieu carios wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.